Manusia durhaka penentang sabda dapat kutukan pasti. Sunnah maha kuasa dalam dunia fana, di atas segalanya tak dapat dirintangi.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala israhu min Makkah ila baitil muqaddas fi lailatul qadr wa arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman katsira amma ba'du. Sa'adatil ulama minal mu'allimin wal hukama minal hadirin wa jumratal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alladzina yahduruna Allahu fi hadzal makanil mubarak. Yang terhormat para alimil ulama, para kiai, para tokoh masyarakat setempat, para pimpinan majlis ta'lim, para pimpinan pondok pesantren, alladzi lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum. Dan yang saya hormati guru kita semua, Bapak Kiai Haji Ubaidillah atau Ki Jamar Muda dari Sukabumi. Yang terhormat Al-Mukarramah Umi Hajah Mumung Nuriyah atau Ustazah Kajol dari Karawang. Yang insya Allah pada malam hari ini beliau diberikan kesempatan untuk menyampaikan tausiah agamanya kepada kita semua. Untuk itu marilah kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita ini ditambah-tambah kemuliaan dan keberkahan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa juga kepada aparatur pemerintah beserta jajaran aparatnya minal a'lal wilayah ilal adnal wilayah, dan kepada segenap panitia PHBI yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya demi untuk mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan Allah ganti semuanya dengan pahala berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa pula kepada para hadirin semua, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda serta pemudi, santriawan dan santriawati, jemaah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya, wakil daripada panitia PHBI, mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, dan kami mohon kepada para hadirin semua untuk menempati tempat yang telah panitia sediakan. Terima kasih. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada Nabi akhir zaman, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat yang kedua kalinya semoga tetap tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat, serta kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum acara ini dimulai,
Perkenalkan, saya mewakili dari para panitia PHBI yang akan menemani para hadirin semua dalam serangkaian acara pada malam hari ini. Dan untuk susunan acara yang akan kita laksanakan di kesempatan malam hari ini, yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga tablighul islam, acara yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran yang pertama, acara yang keempat tablighul islamiyah yang pertama, dan acara yang kelima pembacaan ayat suci Al-Quran yang kedua, keenam tablighul islamiyah yang kedua, terakhir penutup atau doa. Baiklah hadirin, kita mulai acara ini dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga acara yang akan kita laksanakan dari awal sampai akhir semoga ada dalam kelancaran dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati umil Quran al-Fatihah. Untuk acara yang kedua, sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Jai, mewakili daripada panitia PHBI. Untuk itu kepada beliau, allazi kana fi hadzal makan, tafadhal mashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jaladal huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wallahu a'lam bimuradi. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa in kana quwwatun falyatasaddaq bi quwwati wa in kana fi'lun falyatasaddaq bi fi'lihi wa in kana ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Qala idan tarhamu mautakum bisadaqah fa ilam yajid tasaliraten al hadis. Sadaqallahul aliyul adim wa balagus habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alhamdulillahi rabbil alamin. Hormat Syekhuna al-Mukarram, alhamdulillah insyaallah mubalik Mubaligo Hajjah Nunung Nuriyah alias Atanabi Suteping Kajol dari Kerawang yang saya hormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dimuliakan. Kami hormat Mubalik Yai Haji Ubaidillah Setrip Miring Jamar Muda dari Sukabumi yang saya hormati, Kordi Internasional dari Medan. Alhamdulillah di perjalanan bunya doakan mudah-mudahan sing diselamatkan, mudah-mudahan tujuan ke tempat anu mulia ieu.
Abi kehormat Al-Ustadzah Umah Kori dari Rangkas Bitung yang saya hormati, yang terhormat ke pembawa acara yang saya hormati, yang terhormat ke aparat pemerintah, alhamdulillah Bapak Lurah, Sos Ayah, RT RW anu Gusti hormati, ka bapak-bapak, ka para ibu-ibu anu tebih, anu cakep, tadi disebutkan satu persatunya tengirangan karena penghormatan si abdi takdiman wa takriman alaihi. Pertama-tama pujian syukur uang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina wengi alhamdulillah biasa riung mungkulun bongkok ngaronyok dina raraga acara tabligh akbar. Wayana kitu mudah-mudahan acara tabligh akbar ieu memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di awal dugi ka akhir, mudah-mudahan sing aya kelancaranana, amin. Alhamdulillah dina wengi urang di pasihan terang cahaya, alhamdulillahnya ku Allah Subhanahu wa taala dikabul. Ceramah mubalighah atanapi mubalik anu ti Cianjur anu ti Sukabumi, mudah-mudahan sadayana ka tempat mulia ieu, mudah-mudahan sadayana dihampura dosana, amin. Mudah-mudahan sing aya keselamatan, mudah-mudahan dipasihan rizki anu barokah, amin amin ya robbal. Hadirin kaum muslimin anu berbahagia, sim abdi calikna dipaidun para hadirin sadayana sebagai wakil ti ketua PHBI Kiai Sayyidun Al-Mukarram Kiai Haji Barudin diwakilkan ka abdi. Anu pertama ngahaturkeun ribu-ribu nuhun ka masyarakat babakan Peuceeh anu sakumaha anu parantos direncanakeun. Alhamdulillah dina waktu ayeuna, dina wengi ayeuna urang tiasa ngumpulkeun masyarakat anu caket anu tebih, mudah-mudahan urang laksanakeun ngupingkeun kiai sama, mudah-mudahan aya barokahna sareng mangpaatna kaduana anu sakumaha, khususna abdi sebagai wakil ti ketua PHBI Sayyidun Al-Mukarram Kiai Haji Barudin, abdi ge masyaallah baenya panaon abdi budak leutik keneh ngan uan teu nurut ka kolot kumaha ngan abdi maksakeun maneh ngan doakeun bae ku para jamaah, mudah-mudahan guru urang dipasihan sehat wal afiat, mudah-mudahan sing aya rezekina, mudah-mudahan dipanjangkeun umur. Anu kaduana anu mana masya Allah dina melaksanakan pawai, masya Allah pan isuk-isuk mabu hujannya masya Allah, tapi jam 2 alhamdulillah nggak doakeun mudah-mudahan iya orang pawai aya hujan ngan mudah-mudahan ti barokah sadayana, mudah-mudahan iya aya mangpaatna pikeun urang ngalaksanakeun nyata pawe ta'aruf tadi jam 2 alhamdulillah. Ayeuna ge wengi alhamdulillah deui sebab naon teu aya lamun aya hujan masya Allahnya. Anu katiluna wilujeng sumping khususna ka ibu-ibu anu parantos ngalengkahkeun dua sampeanana ti bumi ka tempat ieu bade ngupingkeun kori-koriah tingkat internasional Haji Darwin dari Medan, alhamdulillah ya keprok. Jeung kaduana insyaallah ngupingkeun tingkat kabupaten juara kedua, alhamdulillah Al-Ustadzah Umah tos hadir, mudah-mudahan sadayana dipasihan barokah, dipasihan kesehatan, amin amin ya robbal alamin. Wayana kitu teu bosen-bosen ngaturkeun nuhun
Sim abdi wakil ketua PHBI ti Haji Barudin ngahaturkeun nuhun saluas-luasna nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kakirangan baik dina tempatna atanapi dina jamuanana oge nyuhunkeun ka para ibu-ibu ka para bapak-bapak ka para pemuda teu saupami tah sim abdi kadang haturkeun nuhun ka masyarakat Babakan Peujeuh anu perantos korbankeun tenaga anu sakuma anu perantos dibacakeun hadis wa ing kana fi'lun palayata sedak dipilihi tenagana hayu sami wa ing kana kuatun palayata sorok pikuati dina kekuatan hayu nyen panggung nyen naon pawai sami bae sedekah sanajan untuk ngagaduh dunya tapi urang dina bulan Rajab ieu hayu mana anu ku urang kapegang mana anu urang bisa eta sampai ke sedekah dina bulan Rajab atanapi di dalam bulan Mulud wayana kitu ngahaturkeun ribu nuhun kasadayana masyarakat Babakan Peujeuh anu parantos urang rencana ngayakeun Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sim abdi teu tiasa panjang lebar ada pameluk gunung apa daya ngan sakieu bektosna ada jerum patah jangan disimpan di dalam peti kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati wallahu muwaffiq aqwamut thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Jai yang telah memberikan sambutannya. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh qori'ah kita Al-Ustazah Raudatul Ummah. Untuk itu kepada beliau allazi kana fi hadzal makan tafadhal mashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali فجعله سميعا بصيرا
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Sadaqallahul azim.